Baik, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum buat pemirsa ataupun pecinta dari channelnya Kampung Balakacius dan juga channelnya dari Balakacius TV. Kita akan bikin video malam ya. Malam lagi. Jadi kita ada beberapa kru nih ya, ada saya, Kang Jupri, juga ada ini masih anak buahnya komandan sama Kang Ewok yang jadi limas buat malam ini ya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, lancar ya buat pemirsa ataupun pecinta dari channelnya Kampung Balakacius dan juga channelnya Balakacius TV ya. Jangan lupa nih di subscribe ya, dua-duanya ya. Saya akan bikin video nih malam-malam ini karena apa, kameramen kami baru pulang habis ngantor jam segini, baru pulang guys, kasihan dia capean, tapi nggak apalah, demi channelnya Kampung Balakacius dan TV Balakacius TV ya, mudah-mudahan dia tidak kecapean. Kenaon didinya hei? Nah, biasa. Kang Jupri. Kenaon didinya? Kenaon dia Kang Jupri. Kita mau tinggal hari antau ya. Bikang. Bikang gitu Kaop. Kaop manggih gula. Pada Aduh, gara-gara si komandan anjing si Ewok itu ya, jadi kuring kudu kontrol. Cenah cek mainan aya cenah duaan limas atau hansip itu kejar agak cenah aya nya ya kieu ih cuma kayak jam deh udah penyakit naon atuh ya, maka paksa we kudu diksakeun ya. Aduh, aya mahnya. Mudah-mudahan ya sing aya tuh jang dina si komandan jeung si Ewok teh. aduh si nami titik isenki kamera menikah rara lain dia kakak kampung teh mending itu kan Terus ini. Ya. Ari eta naon sih teh? Soalnya di mana? Saan di mana sih teh? Ah yakin sih berobat ke gunung Pak RT. Jadi nggak nyocok ada tak? Mau apa? Ada yang muka gitu. Action. Suara ucing. Anjing. Anjing di mana sih teh? Sakit lemur rehe kieu. Buat sini sok ulinya Pak RT nya cenah. Penyakitnya menular eta tah. Penyakit culi. Yang waktu banyak penyakit culi. Mikir tau. Lu di korokan lamun ayo udah sampai cingir mun mau KTHT RT teh mendakan ulah loba dihijian geus anu mah ulin jeung urang ada mah hayu urang ngariksakeun ieu lemur bisi kuna naon hayu Cek cara lempeng kieu. Sieun sasarian kieu. Sasa tepak sasaha
tong sasaha sasarieun kieu Coba disahkan gua sahkan ayo. Saya apal tuh mana? Udah. Ayan naon ya? Isen kieu. Nah, ngomong lagi. Tong make koma ngomong lurus tong make titik. kumaha Lurus sambung-sambungkeun ngomongna tong kitu. teu bisa urang Teu bisa. Piraku ieu teh. Ai teu leutik diajarkeun ngomong teu bisa sorangan. gitu. Roll action. Tadi atuh Oh, tadinya nya. Ieu atuh kan. Tadinya nya. Si Rahman we tadi Kadi teh. kadi. Tah gitu. Ya katana teh. Teu bisa. Piraku teu bisa bener gitu Itu diajar bener hungkul we Bener. tapi lila beuna gitu Teu bisa gitu ya. heeh Roll action. Bener. Teu bisa ngomong biasa oge. Jadi kieu Pak Hansip ke upacara urang teh pingsan diangkat ku PNS. Aduh, kagok euy. Pan guru urang teh PNS lain. Kagok tuh euy. Jadi aya kituan. Pan guru teh PNS lain segitu. Pan guru teh PNS. Lain. Oh, make lain. Pan nanya bener. Pan guru teh PNS lain. Roll action. Pan kamari diangkat ku PNS orang dia lain. Lain kitu. Action. Ari kitu mah atuh pan urang ge boga uanya. Urang teh haji keur leutik teh urang teh sok dipapangku sia teh eta teh jang. Sok dipapangku urang teh. Atuh meureunna ai kitu mah ai urang haji mah meureun. Urang teh teu leutik geus jadi haji meureun da urang sok naekan haji. Sok naik haji gitu mah meureunna. Nu tadi mah maneh teh lain di angkat PNS eta teh digotong PNS dibantuan. Lain status pegawaian maneh jadi PNS gitu. Ieu teh urang nu bodoh atau si nu bodoh Teuing nyata ieu teh da aya. Ieu teh da si teh ngomong teh aya benerna aya salahna disebut bener da salah heuh nya disebut salah da bener. Wis lah aya mah geus peuting maneh sih gara balik ulah cicing di sorangan di si ieu di rau ku kelong. Nah, rau ku kelong ulung kelong na geulis ieu henteu sia kabur sih kumaha mah. Balik. Rangkel. Dah cicing lah dieu lah. Cangkeng dia teh mereka. Mahadeuh atuh mudah untuk dijagaan kurang rakyat kieu saya jelema liwat kacopot apa meureun zaman aing. Zaman kiwari mah euy aduh. Tong ge di imah nu rek salat ka masjid ge. Terus roll action. Tong dia di imah ayeuna mah di masjid ge init senal goreng balik bawa nu alus pan teu kaharti apan kemarin di papatah di Pak RT gitu pijeun bebut-butna cokot nu alus itu salah batur gitu mah meureunna eta mah ngaranna ge papatah dilaksanakeun alus berarti eta tapi nama heuh aduh eta teh kalakuan teh bener tapi salah Kira dikat urang euy.
Bijung teh. Eta teh kelakuan teh. Eta teh kelakuan bener tapi salah. Oh, makan. Beja, kamari mah bejana. Terus dulu Pak, ya, ayam. Itu cara karena ayam mah itu kempeng sedikit. Sebut weh. Itu weh. Di warteg kan gitu kan dia tuh. Bangun-bangun biju mah. Bangun-bangun. Bangun naon sih teh? Bangun rumah. Yang tadi cuma baca biju mah. Cewek kalau jeung Pak RT we gitu, tek di dieu. Jika aya jelema. Mana tuh udah gitu ke baju hidup eta teh awak teh sih dong teh baju hidup ya. Bangun imah. Bangun naon? Bangun imah ya. Bangun apartemen. Semua batin ulin jeung Pak RT cuy urang tuh. Bangun aya jelema di ditu jigana eta Badung. Sia euy. Kadenge teu, kadenge naon? Bagus. Kumaha teh euy itu anjing. Nya di udang. Sieun di. Urang mah leutik keren. Awak lagi sebenarnya. Di udang ge malik mudag eta mah itu. Kumaha teh ieu? Kumaha teh? Terus Keur merewas ya. ngomong ka tadi atuh. Ngomong ka balik ngagerowakeun. Apa nanti Pak gitu. Pas video gitu. Tak keungeun. Koma gini. Tapi di dia Surabaya punya. Ngerti dang. Mana? Sok doan lu. Doan. Muter-muter kiri yuk. Macam keluar juga. Benar. Sok ya, cara posisi tadi. Nah, jalan ini. Urang mah tong silat ya. Action. Nah, jadi gerak lagi. Oke, digeruwakeun heula tuh. Iya nah tuh. Balik digeruwakeun beneran. Lain latihan dia manyaan. Gitu. Semua gitu. Dia nyaklung ya. Action. Woi. Ay mana kunaon? Ay mana kunaon sih teh? Belum PRT. Aduh, ay si eta kunaon? Teuing mana kunaon? Ruas. Banyak teh badog. Aduh. Pak RT gimana sakuleun jeung maneh teh? Mentakan culi mana kitu teh tah, ulin ieu tah. Oh. Salah si ulin teh. Aya naon gitu, aya naon? Kieu Pak RT. Teh aya nu ngaliwat ka ditu make baju hideung. Ting saha teh? Eta teh Pak RT make baju hidung eta teh. Aing mas rupa-rupa. Lok-lok di tadi teh. Apaan si komandan mah mata titah marane jeung si Ewok. Si Ewok lagi Coba anu ngaribut si komandan coba. ku sobatna coba sok di papatahan abdi mah tengartos. Bro sok tadinya. Ieu Pak RT. Tadi aya nu ngaliwat ka belah ditu make baju hideung. Apaan geus bebeja ka Pak RT si komandan mah bisa jaga da aya cenah barudak duaan. Si Bom yang si Rahman tah kitu. Kieu. Tadi teh aya nu ngaliwat ka belah ditu. Ka belah tongo make baju hideung.
pakai baju hidung. Action. Ah, geus anu mah ngamakoh bayi diuk ah, teu paruguh bayi nu kieu mah. Ada riuk ah. Oh, syukur atuh aing ngarti mah. Tah kulantaran aya mah geus arek baju ka subuh. Wayahna we marana duaan mah. Paratkeun jaga wayahna. Ari arek kan geus kolot geus kuat sebenarnya tu angin ieu teh. Nya wayahna we. Siap. Sok namanya. Ya. Ada kulantaran geus arek baju ka subuh lah wayahna we jaganya. Ayo nya. Yuk, Pak RT. Yuk. Hebat euy. Kayaknya Siap, RT. Hati-hati Pak RT di jalan. Hati-hati. Sok. Ada yang nyulik tadi. Hai ah. Ya. Saya nolak kepaksa euy. Aduh, jaga. Jaga ka isu. Coba tiris di aduh bege. Gonggerongan teu geunah. Kunaon eta? Teu nya teh batuk euy. Oh kopi itu tuh Pak RT atuh. Sadiakeun kopi nya yang gadang teh. Cuma nita apa pungkul. Kopi yang itu mau gorengan tadi teh mureunna jaga telapa. Geus we da tarimakeun kieu Nasibna kieu gara-gara si komandan eta. Kulin ka imah janda. Bukan deui atuh da mureunna. Pantes we marehana mungeun jeung gawe kieu euy. Dengan kieu gawe nage dasar komandan ngejul. Action. Jara rempling kieu coba aduh deka. Si kecut ke mana dia? Si Maul. Nu sahulueun ieu jelema ih. Beti isun, beuteung lapar ih. Da nyiar ka mana atuh ayeuna? Namanya data geus ieu geus rame deui wae aduh arek liar-liar ge. Ramena teh rame wae ngontrol ya kamari arek ieu. Apes di wae, tapi batur mah hasil eta hayam 3 ih. Kumaha ieu tuh neangan cara. Itu neangan di kemana nya ieu aduh. Engka lebak da eta sitang tarasah ya beta duaan sok ngulincar wae aya. Keur waktuna batur sok meunang itu teh batur teh ih najisna ieu. Enak kudu ka mana atuh teh. Neanganna ieu. Udah ih kecut tingkat dari pudu dika. Teu dahar-dahar ieu teh kamari. Di mangkuk meureun nanti kamari deui. Isi Maul da saliwang-saliwang kitu sok rajieun gitulah mere aya. Tapi kudu dibutuhkeun jeung. Terus kudu kumaha tuh ya. Coba kabadi tuh heula gitu. Sugan we gitu nya ayanya. Sakeun Action. coba itu si tang tarasah ya. Aya deui. Tapi eta mah jiga ngarora keneh nya teh. Tapi euy da ngusahakeun keukeuh da raya di dinya pasti gorowokan. Kalau tik oge. Kumaha teh nya. Ganing teh. Ya, demikian malam ini ya, shoot malam tuh nyampe jam 2. Ini ada Kang Bos, ada Kang Ajis tuh bagian endorse Endorse mana tuh? Ya guys, nah yuk jadi bos. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ya shoot kami di malam ini, bukan malam lagi ini mah sudah masuk Januari ya. Sudah sampai jam 2 ya. Jam 2 ya, 2 pas. Demikian tadi ya. Saya bersama rekan-rekan dari Kampung Balakacius dan juga dari Balakacius TV ya.
jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe ya dua channel kami, yaitu Kampung Balakatius dan Balakatius TV. Ya demikian ya, yang belum subscribe gitu. Oke, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.